Oke guys, kembali lagi bersama gua Agai di channel Bondol Jero. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan aktifkan juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bondol Jero. Dukung terus Bondol Jero biar gua semangat upload video, semangat buat konten, buat menghibur kalian semua. Oke, salam satu Sunda. Ayo si botol kecap tuh dekat dia narian sih tak temu aku. Woi, botol kecap narian sih temu aku. Nu hajat nage eueuh. Ka warteg lah, teh manggi. Manggi naon? Manggi kejo lah, ngaranna ge warteg, naon deui? Tuh amat ka warteg di mah aing ge aya kejo mah. Tuh bisi di dapur sia mah. Kuberit dong joran si Menel. Moala boga aing mah. Jadi sih kemana sih kekarayapan wayah kieu, doang botol kecap ketiup angin. Tunduk naon bela bisa anu maling naon di sawah. Ih ho, orang sia ngangon bae segala. Cocok sih jeung sia mah. Sia sinarian deui teh jeung si Kokom doang cumplung kalapa sorangan bae. Ugo ayang oko mah keur pedikur, keur disoting. Nah geulis. Lain pedikur kuru cumplung, pedicure hi hese jeung cumplung kalapa mah teu bentes. Ngaranna ge aing mah lalaki to nyaho. Mangkana gabung jeung Eke. Sapaan aing islah sia mending mabruk ka ditu. Bogas aing ge dek indit. Geus kira ka ditu lah. Aduh. Botol kecap. Geus mau doang botol kecap. Nangon bae deui. Aya si Menel tuh dekat dieu. Muli ah. Woi, Menel. Anu nanyakeun. Saha? Anak beurit. Oh my god. Ting bating pajar aing mah saha bae. Kangen cenah ge kana jeroan sia kana eueuh. Eueuh geus dibalangkeun ku aing. Pan dibalangkeun jeung lain diampian bae jeung kenang-kenangan. Punglah geus balolong kitu. Ngaranna ge kenang-kenangan urut beurit sia mah. Ting bating teu hayang aing. Aju kumaha eusian sia geus cager encan. Geus lah. Bisi encan doang aing. Jadi sia poin ka mana? Menurut si Kokon. Ayo ge bareng. Anjeun deukeun wayang okom. Atuh hayu. Toh hayu tak di rumah. Tuh si Kokon di luar. Geus lah urang sampurkeun bae, geus teu kuat aing. Teu kuat kunaon? Teu kuat kangen lah. Bisi be aing mah. Geus hayu urang sampurkeun bae, sendek di dieu bae. Geus hayu. Woi, Kokon, kabogoh sia ieu, kangen cenah. Bisa kangen gitu sia. Bisa lah, ngaranna ge jelema. Bisi lain aing mah. Taram deui pas saya. Coba ngobrol ngabari diuk. Ulang eueuh juburan be nangtung. Kamu segera dari keula. Kon, cobain pinjem gincu. Sia kadang nginjem ginju doang. Puguh hoon nu aing beak. Sakalian bae nginjem modakna, jeroana. Sia mah kuberit deui beureun. Kelah. Sia mah digegelan meureun. Teu digegelan mah puguh ku aing dipake malah coplok ketelog ku aing. Tanggung amat jeung lain sakalian ditelak jeung cangkangna ku sia. Aing geus kos kumaha kitu sia makena. Teu biasa. Kalah kumaha ge sia eta, gara-gara beurit eta kamari teh. Euleus sia. Ting bating siapa tahu. Geus ulah parasea ke bae sore ka dieu deui. Oke. Sia eueuh modalan. Teuing sih teu ngabeakeun sawah sakotak ieu. Lamun ngabeakeun sawah sakotak mah teu mending beuli jeung toko-tokona. Enggeus aing balik heula. Oh, kek sore ka didinya. Oh, aing ge balik heula nya. Oh, gerak ka ditu.
Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini.